Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah pangaosan anu kusim kuring dihormati, mangga lajengkeun kana hanca anu katunda kitab Durratun Nasihin halaman 78 al majlisus salisu wal isruna ari majlis ka-23 fi bayani tarki awamirillahi ta'ala eta dina mertelakeun ninggalkeunana pirang-pirang parentah Allah Ta'ala. Jadi dina majlis ka-23 rek ngajelaskeun masalah jalma nu ninggalkeun kana parentah ti Gusti Allah. Surat Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina hei jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladzina la takhunu ulah khianat aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah wa rasula sareng kautusan Allah bita'tilil faraidi kalawan ngosongkeun kana pirang-pirang fardu wa sunani sarang pirang-pirang pasunatan aw bi antudmiru atawa yen nyimpen aranjeun kabeh hilapama kana nyulayaan perkara tudhiruna anu dohir aranjeun anu ngadohirkeun aranjeun kabeh kana ieu perkara aw bil gululi atawa nyolong pil imi dina pirang-pirang gonimah watahunu jeung hianat aranjeun kabeh amanatikum kana pirang-pirang amanat aranjeun kabeh bima dina perkara bainakum anu tetep ieu ma antara aranjeun kabeh wa huwa sareng ari ieu tahunu amanatikum temazumun eta dijajemkeun bil atfi kalawan atap jadi atap alal awali kanu kahiji awil mansubu atawa dibaca nasab alal jawabi netepan kana jadi jawab bil wawi kalawan waw wa antum bari ari aranjeun kabeh ta'lamuna eta apal aranjeun kabeh annakum kana sanyana aranjeun kabeh takhununa eta anu hianat aranjeun kabeh aw antum matawari aranjeun kabeh ulama'u eta para ulama tumayizuna anu ngabeda-bedakeun al hasana kana alus minal qabihi tinu goreng wa alamu jeung nyaho aranjeun kabeh apal aranjeun kabeh innama amwalakum sanyana innama amwalukum sanyana harta aranjeun kabeh wauladukum innama amwalukum sanyana pastina ari harta aranjeun kabeh wauladukum sareng pirang-pirang anak aranjeun kabeh fitnatun eta teh jadi fitnah li annahum karna sanyana amwal sareng aulad sababun eta sababul luku'i eta jadi sababna tumiba fil ismi dina dosa aw pil iqabi atawa dina siksaan aw pi mihnatin atawa dina cocoba minallahi ta'ala ti Gusti Allah Ta'ala ya belua supaya nyoba Allah kum ka aranjeun kabeh pihi dina ieu amwal sareng aulad pala yahmilanna maka ulah ngajurung sanyana kum ka aranjeun kabeh naon hubbuhum mika cintana ieu aulad jeung harta alal khianati kana hianat ka Abi Lubabah sapertikeun Abi Lubabah wa annallaha sareng sanyana Gusti Allah
ingdahu eta tetep sandingan Allah ajrun azimun ari aya ganjaran anu agung. Liman pikeun jalma asharo nu milih ieu jalma ridallah kana ridallahi kana ridho Allah alaihim ka ieu jalma-jalma wa sareng ngariksa ieu jalma hududahu kana hadahadna Allah bihim di ieu jalma-jalma paani tu terus weh engkeun aranjeun kabeh gantungkeun aranjeun kabeh himmamakum kana cita-cita aranjeun kabeh bima kalawan perkara yudi nu ngalakonan yudikum nu ngalakonan aranjeun kabeh kana ieu ma ilaihi kana ieu ridallah. Hadirin jamaah sadayana, maksudna dina surat Al-Anfal dina ayat ieu ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasul. Saur Allah hei jalma-jalma anu iman. Ieu panggero ti Allah khusus keur jalma anu iman. Nu mengaku dirina urang iman kagero ku ieu panggero Allah. Anu teu iman mah teu kagero, khusus keur nu iman. Ya ayyuhalladzina amanu hei jalma-jalma nu iman, khusus nu iman, la tahunu Allah wa rasul. Wayahna keur nu iman ulah hianat aranjeun kabeh ka Allah jeung rasulna. Hianat kumaha nepikakeun ngosongkeun kana kaparduan, nepikakeun wani ninggalkeun pardu, ninggalkeun salat pardu, wasunan jeung ninggalkeun pasunahan bisa mah ulah ditinggalkeun gitu kerja manu iman mah. Gambaran lamun urang apa kira-kira aya waktu jeung bisa ngalaksanakeunana ieu pasunahan laksanakeun sabab perintah dina ieu la tahunullah wa rasul. Temenang hianat ka Allah sareng rasulna terutama ulah ninggalkeun naon ninggalkeun kewajiban wa tahunu amanatakum oge anu salajengna wa tahunu hejama-jama nu iman kade umat anjeun ulah hianat kana pirang-pirang amanah ti Gusti Allah ulah hianat kana amanah ti Allah dina perkara antara urang jeung naon bae anu dititipan ku Allah ulah wani-wani hianat. Sedengkeun wa antum ta'lamuna bari aranjeun kabeh hafal, bari urang apal eta teh amanah, wani-wani hianat berarti urang geus menyalahi aturan, cek tadi hei nu ngaku dirina iman, teu meunang hianat ka Allah, teu meunang hianat ka utusanana, bari urang apal wayahna. Wa'lamu innam amwal wa auladukum fitnah jeung kudu nganyahokeun aranjeun kabeh hei jama-jama nu iman sanyana harta aranjeun kabeh amwal wa aulad harta jeung anak teh fitnatun eta jadi fitnah. Fitnahna kumaha usababiah jalma boga harta lain berarti urang ulah boga harta kade lamun urang teu bisa ngendalikeun teu bisa nyalurkeunana ieu harta bisa jadi sababiah sababul wuqu'in fil ismi ieu harta bisa terjadi sababiahna terjerumus kana dosa teh gara-gara harta punten. Waulad jeung anak oge fitnah maksudna jadi fitnah kumaha punten ku Allah urang dicoba ku anak urang ulah sampai urang saking cinta ka anak nepikakeun hianat ka saha ka Gusti Allah gara-gara anak loba jalma anu ninggalkeun kewajiban ka Allah loba jalma bahwa anak teh ieu titipan ti Allah loba jalma anu terjerumus gara-gara anak matak lain berarti ulah boga budak justru boga harta boga budak ieu sing jadi batu loncatan jadi sababiah urang mencapai ridona Gusti Allah. Wa annallaha indahu ajrun azimun jeung sanyana Gusti Allah eta tetep sandingeun Allah ajrun azimun ari ganjaran anu gede. Jadi ketika jalma anu bisa ngalaksanakeun kana perintah Allah ngajaga tegasna henteu hianat ngajaga kana amanah Allah ngajaga kana amanah Rasul insyaallah ieu jalma bakal meunangkeun kauntungan bakal ngengengkeun ganjaran-ganjaran nu sae ti Gusti Allah.
Jadi jalma nu meunang kauntungan ajrun azimun ganjaran nu gede teh liman asara ridallah jalma anu milih kana ridona Gusti Allah ngelehkeun kana naon lain ridona Gusti Allah. Oge jalma anu milih kana jalan-jalan Gusti Allah. Entak saur dina ayat tadi jalma nu iman kedah ngajaga ulah sampai hianat ketika orang ngalaksanakeun diamanahan ku Allah diamanahan ku sahabat orang kedah ngajaga eta amanah ulah wani hianat karena eta amanah. Qadhi Baydawi ruya diriwayatkeun pisababi nuzuli hadhil ayati dina sababna lungsurna ieu ayat naon anna nabiyya sanyana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hasara Yahuda bani ila adr qoridah ihda wa isrina lailah hasara ningker Yahuda bani Quraidah ka Yahudina bani Quraidah geus ningker ihda wa isrina lailatan 20 hiji peuting pas alu terus weh ieu bani Quraidah teh menta bani Quraidah asulha kana damai kama sholaha sapertikeun damai kanjeng Nabi ikhwanahum kadulur-dulurna ieu bani Quraidah bani Nadir tegasna bani Nadir ala ayasiru kana yen empang ieu bani Quraidah ila adriatin ka tanah Adriah warihai sareng tanah Ariha min ardi Samti tanah Sam. Baba teras nolak kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nolak ila ayan zulu kecuali yen caricing ieu bani Quraidah ala hukmi Sa'ad bin Mu'ad kana ngahukumanana Sa'ad bin Mu'ad. Pak Abao terus narolak ieu bani Quraidah wa qalu jeung ngaromong ieu bani Quraidah arsil kudu ngutus Gusti ilaina ka abdi sadaya Abalu Babah ka Abalu Babah Marwan bin Mundir wa kana jeung kabuktian ieu Marwan bin Mundir teh munasihan eta nu sok nganasehatan lahum ka ieu bani Quraidah di ana ieu lahu kana sanyana keluargana ieu Marwan wa malahu sarang hartana Marwan fi aidihim eta aya dina leungeun-leungeunna ieu bani Quraidah pabahasa teras we ngutus kanjeng Nabi hu ka ieu Marwan ilaihim ka bani Quraidah faqalu terus we ngararomong ieu bani Quraidah lahu ka Marwan ma kana naon taro ningal anjeun hal tangnaha cicing kuring nanjulutur cicing kuring sadaya ala hukmi Sa'ad kana hukuman Sa'ad. Fa asyara terus we isyarah ieu Bak Marwan ila halqihi isyarah kana genggerongna ieu Marwan innahu sanyana ieu halqihi adabhu eta muncit. Maksudna masih panjang ieu asbabun nuzul hadirin sadaya asbabun nuzulna ayat tadi surat Al-Anfal ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasul teh jadi asbabun nuzulna teh kieu dina hiji waktos kanjeng Nabi niker ngepung ka Yahudi urang Quraidah bani Quraidah dikepungna ieu bani Quraidah ku kanjeng Nabi karena kanjeng Nabi pasukanna tos ageng irang langkung 20 hiji wengi dikepung ieu bani Quraidah takulantaran geus dikepung ditingker ieu bani Quraidah akhirna pasalu asulha bani Quraidah teh minta damai seperti damaina kanjeng Nabi sareng dulur-dulurna ieu turunan bani Quraidah dipekakeun hari ini teh lalempang ieu bani Quraidah teh menuju tanah Adriah jeung tanah Raiha ti tanah Sam negara Sam kumaha minta damaina geus ditingker kitu ieu bani Quraidah
Nabi nolak. Aba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nolak, kecuali bukan jangan Nabi oke bisa damai dengan catatan il ayang zulu ala hukmi Sa'ad bin Mu'ad. Sok bisa saur kanjeng Nabi teh ia bisa damai tapi kembalikan ia tawanan tegasna Sa'ad bin Mu'ad kadiekeun saur kanjeng Nabi baru damai. Disuhunkeun Sa'ad bin Mu'ad saur kanjeng Nabi eta Bani Quraidah dages dikepung nolak deui waqalu. Maranehanana mah Pak Abaw nolak kalakah ngomong kieu waqalu arsil ilaina Aba Lubabah Marwan bin Mundir daripada mikeun ka ieu Sa'ad bin Mu'ad mah geus we sok kadiekeun utus ieu Marwan putrana Mundir. Nu mana Marwan putra Mundir teh diantarana nu sok penasehat ieu Bani Quraidah penasehat margi li anna iyalahu wa malahu fi aidihim margi keluargana ieu Marwan hartana Marwan itu aya dina leungeunna tangan-tanganna kekuasaan ieu Bani Quraidah. Gancangna carios Kanjeng Nabi teh ngutus weh ka ieu Marwan nu dipenta syarat supaya nurunkeun penasehat Bani Quraidah. Kanjeng Nabi ngutus ka ieu Marwan ka Bani Quraidah. Tos kitu ngomong ieu Bani Quraidah teh ka ieu Marwan utusan Nabi tadi mataro naon tingali anjeun pendapat anjeun kumaha ieu hal tangjula hukmi Sa'ad nah ieu teh erek anger bae erek ngahukuman Sa'ad rek diturunkeun ieu Sa'ad kumaha cara nurunkeunana ieu Sa'ad. Terus we isyarah ieu Marwan teh pa asyara ila halqihi isyarah kana naon kana genggerongna beheungna ieu isyarah kana beheungna ieu Marwan. Jadi saanyana ieu Sa'ad bin Mu'ad teh rek dikumaha innahu adabhu rek bencit cenah. Kumaha saur Abu Lubabah qala Abu Lubabah pamazalat qadami hatta alimtu inni khin Allah wa Rasul. Tah teu eureun-eureun dua sukuna kuring saur Abu Lubabah sehingga apal kuring saanyana kuring teh ieu hianat ka Gusti Allah sareng hianat ka Rasulna. Okoh tadi teh yang damai utus dengan catatan sok saur Kanjeng Nabi tapi ieu kesaadikeun Sa'ad bin Mu'ad. Tah santos kitu cek ieu Abu Lubabah teh lamun kitu mah urang berangkat ngalaksanakeun kieu teh matak jadi naon ngahianat ka Allah sareng Rasulna akhirna lungsur weh panujilat al ayatu lungsur weh ayat tadi ayat ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula al ayah. Eta asbabun nuzul ayat tadi itu pasada nafsahu teras weh nalian weh ieu Marwan nafsahu kana dirina Marwan ala sariyati min sawaril masjidi nalian kana tihang tina pirang-pirang tihang nu aya di eta masjid. Terus nyarios ieu Marwan teh waqala ngomong Marwan wallahi la aduqu ta'aman wala asyraban hatta amutu au yatubu Allah alayya. Cek Marwan teh demi Allah kuring mah moal barang dahar ngasaan deui tuangeun moal deui nginum dina salagi naon moal tuang moal leueut dugi kakeun maotna kuring itunya salagi Allah teu acan narima tobat ka kuring can narima tobatna Allah narima kana tobat kuring saur ieu Marwan. Tah santos kitu mah pamakasa sab'ata ayamin hatta kharra magsyian alaih sehingga cicing weh ieu Marwan teh nalian dina tihang tetuang teleueut hampir samingon sehingga anjeunna ngajungkel kalenger pingsan ieu Marwan tos pingsan gara-gara naon teh tadi berarti seolah-olah ieu Marwan teh hianat ka Allah sareng Rasulna tos kalenger pingsan tetuang teleueut samingon
akhirna diterima tobatna Marwan, diterima tobat ku Gusti Allah. Sumataba Allah alaihi, pakila lahu, terus dicarioskeun lahu ka ieu Marwan, qad tiba jeung nyata, qad tiba jeung nyata geus ditarima salaika anjeun, pahulla nafsaka, tanggeus pingsan ieu saha Marwan nalihan dina tihang masjid, bahasanakan moal tuang moal leueut salagi can ditarima tobat ku Gusti Allah. Tanggeus pingsan mah teras anu nyarios ka ieu Marwan, yen tobat anjeun teh ditarima, sok atuh ayeuna mah pahulla nafsaka, geura udar tali anjeun kana awak anjeun teh, udar laan. Tos kitu terus weh ngomong ieu Marwan, pakola la moal kuring mah moal ngalahan ieu tali daru masa geus naon hianat ka Allah sareng Rasulna. Wallahi lauhilluha hatta yakun na Rasulullah wa alladzi yahlun saur ieu Marwan, demi Allah kuring moal ngalaan ieu tali tina tihang masjid, moal sehingga nu ngalaan ieu tihang masjid, tihang tali dina awak kuring dina tihang masjid teh, nalian tali dina tihang masjid moal diudar ku kuring saha wae teu meunang ngalaan kecuali nu ngalaan nu ngudarna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah aya kabar kitu bahwa ieu tetuang teleueut ieu Marwan nalian karep nalian dirina dina eta tihang masjid daru maos ngarasa salah, geus hianat ka Allah sareng Rasulna, teu tuang teleueut salami samingon dugi kakeun pingsana. Akhirna kabar eta dugi ka Kanjeng Nabi, teras we Kanjeng Nabi sumping ka saha, sumping ka eta Marwan. Saur Kanjeng Nabi teh pahallahu biadihi, tos sumping ka Marwan, teras we Kanjeng Nabi teh ngalaan ngudar weh kana talina ieu Marwan ku panangan Kanjeng Nabi, dibuka weh, sabab ieu geus bener-bener geus tobat ieu Marwan. Pakola terus we nyarios ieu Marwan santos dilaan talina teh anu tihang masjid ku Kanjeng Nabi tos dibuka. Saur ieu Marwan nyarios, inna min tamami taubati an ahjuro daro qaumi allati asubtu piha adanba, sanyana tina sampurnana tobat kuring. Saur ieu Marwan, ari yen rek ngareheng kuring kana tempat kaum kuring, jadi ngareheng mencek ieu mah gencetan senjata, moal rek naon, moal rek panggih jeung ieu kaum-kaum kuring anu geus ngajurumuskeun ieu kaum-kaum kuring kana terjadi perbuatan dosa-dosa naon, sampai terjadi hianat ka Kanjeng Rasul. Wa an min mali, jeung kuring rek ngudar kuring tina harta kuring. Jadi kuring rek pindah rek ini ti ieu kaum kuring, gara-gara ieu kaum kuring sampai terjerumus karena perbuatan dosa hianat ka Kanjeng Rasul, jeung kuring rek nyabut rek ngalaan tina harta kuring anu dicepeng usaha ku Bani Quraidah. Kumaha saur Kanjeng Rasul? Pakola teras ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yujiuka as-sulus, yujiu cukup ka anjeun naon as-sulus eta harta, cukup tong dicokot kabeh. Saur Kanjeng Rasul, cukup weh ti sapertiluna. Saur Kanjeng Rasul teh bi anta soddaqo bihi, kalawan yen nyodakohkeun anjeun kana harta anjeun tadi teh entong kabehanana dicanak disodakohkeun kabeh cukup sapertiluna. Hadirin sadayana ahli pangaosan, itulah sababiah asbabun nuzulna surat Al-Anfal tadi, hejama-jama anu iman teu meunang hianat ka Allah sareng Rasulna. Jadi kesimpulan tina eta kisah sareng asbabun nuzul tadi, urang ambil kesimpulan kangge urang bahwa urang teh teu meunang hianat ka Gusti Allah, teu meunang hianat ka Rasulna, naon bae nu geus diamanatkeun ku Allah, diamanatkeun ku Rasul, teu meunang hianat. Di antarana palaputra urang teh sadayana palaputra itu teh amanah ti Gusti Allah, ulah wani hianat kana amanah. Rupina pangaosan cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna, umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Mangga tutup sasarengan ku doa majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.